Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng sing kuring Akbar Rizky Ramadan dina Warta Basa Sunda Warta Manchester. Galagat dunia, main bal ayeuna lain ngan saukur ngeunaan operan bola di lapangan, tapi oge ngeunaan toleransi nu matak meringkak bulu penduk. Poe ieu urang baris ngabahas ngeunaan sora azan anu munggaran ngalang laung di stadion kecepot urang sararea, Old Trafford. Pamirsa, klub raksasa Inggris Manchester United nembe bae nyieun sajarah anyar anu kacida luar biasa. Dina raraga bulan suci Ramadan, manajemen The Red Devils ngayakeun acara iftar atawa buka puasa bebarengan di tribun kidul Stadion Old Trafford. Anu matak ngajantenkeun ieu momen istimewa nyaeta nalika sora azan maghrib berkumandang kalayan merenah pisan. Ieu teh munggaranana sora azan kadenge secara resmi dina sajarah stadion anu dijulukan The Theater of Dreams, saprak nangtung tahun 1810. Acara ieu dihadiran ku komunitas muslim lokal, staf klub, serta sababaraha tamu uleman. Sigana mah lamun pemain legendaris Manchester United ningali meureun maranehna oge milu reueus. Sanajan United keur puasa gelar, tapi ari puasa Ramadan mah tetela dirayakeun kalayan marenah pisan di dieu. Took loads of photos and that, but also joined the fans in praying, in Ieu breaking the lengkah fast. teh dianggap salaku wujud nyata yen main bal teh pikeun sararea. Football is for everyone. Teu mandang ageman atawa seler bangsa. Mugia ke ayana sora azan di Old Trafford ieu, Manchester United lain ngan saukur menang berkahna hungkul, tapi oge gancang hudang sangkan bisa deui naklukeun lawan-lawanna di lapangan hejo. Amin ya robbal alamin. Mun sakitu warta nu tiasa dipikahatur, sim kuring Akbar Rizky Ramadan amit mundur amit mungkur. Wilujeng kantun hurip Sunda, glory glory Man United.